Wilujeng enjing, wilujeng patepang deui sareng ibu dina pangajaran bahasa Sunda. Mugi-mugi hidup sadayana tetep aya dina kaayaan anu sae. Minggu kamari urang parantos diajar ngeunaan istilah pakasaban atanapi istilah padamelan. Dina dinten ieu urang bade diajar ngeunaan kecap rajekan Dwi Purwa. Ibu bade ngadugikeun tujuan pangajaran dina pangajaran dinten ieu. Tujuanana nyaeta hiji, siswa tiasa nyeratkeun kecap rajekan Dwi Purwa. Upami dina bahasa Indonesia artinya siswa dapat menuliskan kata ulang Dwi Purwa atau menuliskan kata ulang yang diulang suku kata pertamanya. 2. Siswa tiasa nyebutkeun kecap dasar tina kecap rajekan Dwi Purwa. Atau siswa dapat menyebutkan kata dasar dari kata ulang Dwi Purwa. 3. Siswa tiasa nuliskeun harti babasan. Siswa dapat menuliskan arti dari babasan atau ungkapan. 4. Siswa tiasa nuliskeun babasan nuluyu sareng kalimahna. Artinya siswa dapat menuliskan babasan yang sesuai dengan kalimatnya. Kecap rajekan Dwi Purwa nyaeta kecap rajekan nu diulang engang mimitina atau kata ulang yang diulang suku kata pertamanya. Dina bahasa Sangsekerta mimiti teh disebutna purwa. Anu dirajek 2 kali atau yang diulang 2 kali disebutna dwi. Jadi kecap rajekan Dwi Purwa yaitu kata ulang yang diulang suku kata pertamanya. Ayeuna mangga tingali ku hideup kecap-kecap asal anu dirobah ngangge kecap rajekan Dwi Purwa. Hiji, kumbah. Kecap kumbah lamun dirajek rajekan Dwi Purwa jadi kukumbah. Kukumbah itu meresihan atau membersihkan baik tangan atau perabot. 2. Tanya. Kecap tanya lamun dirajek jadi tatanya. Tatanya itu artinya bertanya beberapa kali. 3. Sapu. Kecap sapu lamun dirajek jadi sasapu. Sasapu itu meresihan runtah make sapu. 4. Sambat. Kecap sambat jadi sasambat. Sasambat teh artina nyebut hiji ngaran sababaraha kali atau menyebut satu nama tapi berulang kali.
Kalima, bayar. Bayar jadi babayar. Babayar hartina ngaluarkeun duit pikeun nebus barang nu geus dibeli. Kecap sejen nu bisa dirajek nyaeta tajong jadi tatajong, leutik jadi leuletik, kumbah jadi kukumbah, pagah jadi papagah, ciduh jadi ciciduh, pilih jadi pipilih, juluk jadi jujuluk, halang jadi hahalang, kotor jadi kokotor. Eta contoh kecap dasar anu tiasa dirajek. Hideuk tiasa milarian deui kecap dasar anu dirajek ngangge rajekan Dwi Purwa. Ayeuna urang bade diajar ngeunaan babasan. Babasan upami dina bahasa Indonesia disebatna ungkapan. Babasan nyaeta gabungan kecap nu ngandung harti teu sarua jeung ngandung harti kiasan. Kalau di dalam bahasa Indonesia artinya babasan yaitu gabungan kata yang memiliki arti tidak sama dan mengandung arti kiasan. Ibu bade masihan sababaraha contoh anu kaasup kana babasan. Kahiji, berat birit. Kadua, hampang birit. Katilu, amis daging. Kaopat, asak sasar. Kalima, bodo alewo. Genep, bulu kapaut. 7, panjang leungeun. 8, kandel kulit beungeut. 9, amis budi. 10, gede hulu. 11, hampang leungeun. 12, pahang tulang. 13, buntut kasiran. 14, kurung batok. 15, kokolot begog. 16, pejit koreseun. 17, tuturut munding. Eta sadaya teh kaasup kana babasan. Tadi ibu nembe masihan contoh-contoh babasan. Dina bagian ieu ibu bade nyebatkeun harti tina babasan-babasan tadi. Hiji, berat birit hartina hese dititah. Hese dititah itu sama juga dengan susah kalau dimintai tolong. 2, hampang birit artina babari dititah. Babari itu gampang atau mudah dimintai tolong. Amis daging. Amis daging hartina babari gering atawa babari katerap ku panyakit kulit. Contohna arateul. Asak sasar hartina boga tinimbang dipikir heula memeh digawe
hiji perkara atau punya pertimbangan, dipikir dulu sebelum melakukan suatu pekerjaan. Bodo alewo artina bodo tapi daek tatanya. Kalau dalam bahasa Indonesia artinya orang yang bodoh tetapi dia mau bertanya. Bulu kapaut artina kabawa kubatur. Artinya ini mah suka terbawa-bawa oleh orang lain. Ayeuna babasan kandel kulit banget artina teboga kaera atau tidak punya malu. Panjang lengan artina sok daek cocokot karena barang batur atau suka mengambil barang milik orang lain. Amis budi artina someah atau ramah. Gede hulu artina bedegong atau sombong. Hampang lengan artina gampang gegebug atau orang yang mudah main tangan, memukul. Ayeuna pahang tulang artina tara katerap panyakit. Salajengna buntut kasiran artina medit, upami dina bahasa Indonesia mah pelit. Kurung batok artina cicing bae di imah atau orang yang tidak punya pengalaman. Pokolok begog artina nyanyahoanan atau sok tahu. Pejit koresen artina babari lapar atau mudah lapar. Terakhir tuturut munding artina sok kababawa. Tah eta sadaya babasan anu aya dina pangajaran bahasa Sunda. Hidup gerak hafalkeun harti-harti babasan atanapi babasan anu aya tadi. Mangga wilujeng ngapalkeun. Murang kali sadayana pangajaran dina dinten ieu ku ibu dicekapkeun dugi ka dieu. Mangga wilujeng diajar. Hatur nuhun kana sagala perhatosanana.